Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya, pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana, alhamdulillah tiasa ditepang dangu kendai sareng sim kuring Kang Tile di channel Kang Tile Official. Dina kesempatan ayeuna mitra kaum dangu sadaya, Kang Tile baris ngadongengkeun atanapi nyaritakeun hiji carita sejarah Banten nu mana dina jejer carita Ki Ageng Tirtayasa anu dikotret ku Bapak Rudi Rahayu Tamsah. Kumaha atuh mitra jejer carita Sultan Ageng Tirtayasa teh? Sumangga mitra langkung paos nama urang sami-sami Bandungan kusadayana. Nanging sateacana ieu carita dipedar kanu nembe mendakan ieu channel Kang Tile Official, tong hilap di like, di share, sareng di subscribe. Atuh nuhun. Mitra kaum dangu, Sultan Ageng Tirtayasa teh pituin urang Banten. Lahir tahun 1631, jenengan aslina Abul Fat Abdul Fatah. Anjeunna diangkat jadi Sultan Banten tahun 1651 nalika yuswa anjeunna 20 tahun. Katelah Sultan Ageng Tirtayasa umargi saparantos sepuh anjeunna linggih di Kraton Tirtayasa. Dina mangsa anjeunna jeneng Sultan, Banten teh kaasup kasultanan anu maju dina sagala widangna, boh agamana, boh ekonomina, kitu deui jeung widang pertahanan keamananana. Banten aya dina mangsa puncak kajayaanana. Dina widang agama, Banten jadi puseur kagiatan nyebarkeun agama Islam. Utamana di tungtung Pulo Jawa belah kulon jeung Pulo Sumatera belah kidul. Eta kagiatan teh diluluguan ku Syekh Yusuf Tajul Kholwati anu harita jadi mufti Karajaan Banten. Pikeun ngaronjatkeun kahirupan rakyatna, Sultan Ageng nyieun sawah-sawah anyar, ngahadian sawatara walungan anu aya di Kasultanan Banten. Salian tipikeun nyieun tatanen eta oge walungan-walungan teh bisa dipake patali marga ngagunakeun parahu. Palabuhan Banten kaasup palabuhan anu gede. Kapal-kapal dagang ti mancanegara larsup ka palabuhan Banten. Aya anu ti negeri Cina, India, malah anu ti Eropa oge aya. Eta kapal-kapal teh mawa rupa-rupa barang anu engkena ditukeurkeun jeung hasil bumi ti Banten. Pangpang nama sahang atawa pedas katut rempah-rempah liana. Mitra kaum dangu, kaayaan sarupa kitu teh henteu pikaresepeun pikeun kumpeni mah. Kumpeni teh nyaeta pausahaan bangsa Walanda anu disebut POCTA. Harita kumpeni geus nyieun benteng di Batavia. Urang Sunda mah sok disebut Batawi anu ayeuna jadi Jakarta. Di Batavia kumpeni museurkeun kagiatanana pikeun ngamonopoli perdagangan di Nusantara. Kahayang kumpeni sakur nagara anu aya di Nusantara ulah ngayakeun hubungan dagang jeung nagara sejen. Ngan kudu jeung manehna bae utama nama jual beli rempah-rempah. Upama aya nagara anu nolak kana kahayangna di perangan, nepi kaloba nagara anu dijajah atawa serah bongkokan ka kumpeni. Ari sababna kumpeni teh loba soldaduna sarta tohaga pakarangna. Kumpeni hayang ngamonopoli perdagangan di palabuhan Banten. Kahayang nama urang Banten kudu ngajual hasil bumi jeung barang liana teh ke kumpeni. Kitu deui kapal-kapal asing anu rek meuli barang ti palabuhan Banten
meulina teh kudu ka kumpeni. Kahayang kumpeni kitu teh ditolak ku Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng henteu gimir henteu galider. Memang Sultan Ageng teh henteu reseupeun ka kumpeni mitra. Ari sababna kumpeni mah pelit jeung licik mindeng ngarempak janji asal nguntungkeun keur pihakna bae. Kawas anu ngahajakeun pisan urang Banten teh ti harita terus bae ngaganggu kumpeni. Boh di darat, boh di laut. Di darat soldadu kumpeni anu keur patroli dicargatan ku gerilya Banten. Henteu cukup ku kitu, loba pos-pos kumpeni diserang ku pasukan Banten. Di laut oge kitu kapal-kapal kumpeni anu keur patroli mindeng dicegat ku armada Banten. Dibuburak sena ingit jauh ti wilayah laut Banten. Ari kapal-kapalna anu mawa barang dagangan mindeng dibajok ku rakyat Banten. Kituna teh ngan ka kapal-kapal Walanda we da ari ka kapal-kapal nagara sejen mah henteu. Nenjo kayaan kitu. Kumpeni oge henteu cicingeun pikeun males serangan-serangan rakyat Banten teh. Kumpeni ngablokade pelabuhan Banten. Maksudna sangkan kapal-kapal ti mancanagara ulah aya anu asup ka pelabuhan Banten. Kitu deui kapal-kapal dagang Banten ulah nepi ka bisa kaluar ti pelabuhanana. Tapi armada Banten bisa norobos eta blokade. Kapal-kapal kumpeni anu ngablokade teh diperangan ku armada Banten. Kumpeni kateter. Akhirna ngacir ninggalkeun wilayah laut Banten. Memang harita mah Banten teh mibanda angkatan laut anu kawilang tangguh. Kumpeni beuki hese asup ka pelabuhan Banten. Komo deui Sultan Ageng Tirtayasa geus ngayakeun hubungan sarta gawe bareng jeung pedagang-pedagang Eropah liana. Kapal-kapal dagang Inggris jeung Denmark bisa bebas meulian sahang di sakuliah Kasultanan Banten. Eta kajadian teh matak gimir para gegeden kumpeni di Batavia. Maranehna mimiti gempeur nyang hareupan pasukan Banten anu gede wawanen. Kumpeni nyieun taktik anyar. Tuluy bae ngirim utusan ka Banten pikeun badami jeung Sultan Ageng Tirtayasa. Utusan kumpeni datangna ka Surosowan teh henteu lengoh tapi rebo ku babawaan. Mawa rupa-rupa barang berharga kayaning emas, inten, berlian jeung souvenir liana. Maksudna mah hadiah pikeun Sultan Ageng Tirtayasa. Utusan kumpeni teh ngajak babadamian. Tidinya kumpeni ngasongkeun sababaraha usul, tapi usulna ditolak ku Sultan Ageng. Ari sababna anu diajukeunana leuwih loba ngarugikeun pihak Banten. Lamun eta usul ditarima, ceuk pamikir Sultan Ageng, kamerdekaan jeung kadaulatan Banten bisa leungit. Satuluyna utusan kumpeni balik deui ka Batavia bari henteu mawa hasilna naon. Anu puguh mah ku ditolakna usul kumpeni teh sarua bae jeung nangtang perang. Kayaan beuki rengkeng bae. Tapi Sultan Ageng henteu gimir ku kumpeni anu dipikasieun ku karajaan sejen di Nusantara. Sultan Ageng nyiapkeun pasukanana pikeun yang hareupan sagala kamungkinan. Pasukanana ditambahan deui boh di darat, boh di laut malah henteu saeutik rakyat Banten anu sukarela jadi prajurit pikeun ngabela lemah caina. Pasukan Banten henteu eureun-eureun ngaganggu kumpeni nepi ka hiji mangsa. 2 kapal patroli kumpeni pasangrok jeung armada Banten di tengah laut. Derbae perang kapal patroli kumpeni teu bisa ngayonan armada Banten. Kapal patroli kumpeni diruksak sarta dicaremkeun ku armada Banten. Barang ngadenge eta beja. Kegeden kumpeni di Batavia kacida ambakna. Tuluy bae atuh mepek balad maksudna arek ngarugrug. Tuluy atuh mepek balad maksudna arek ngarugrug Banten. Ari tantara kumpeni teh lolobana mah bangsa urang keneh. Anu matak sok disarebut Walanda hideung, da urang Walanda mah jara dipamimpin pasukanana.
Banten dirurug ku pasukan kumpeni ti darat jeung ti laut. Tapi pasukan Banten geus siap pikeun yang hareupanana. Kapal-kapal perang kumpeni dicegat ku armada Banten di tengah laut. Di laut kumpeni kariripuhan nepi ka kudu ngadatangkeun kapal perang tambahan ti Maluku. Saenggeus kitu mah, kakara aya sababaraha kapal perang kumpeni anu bisa lolos ngadeuketan puseur dayeuh Kasultanan Banten. Tapi angger bae kariripuhan, ari sababna geus disampakeun belasan mariem anu ngadangong di basisir Banten. Nepi ka loba kapal perang kumpeni anu ruksak dihantem ku pelor mariem. Perang rongkah oge lumangsung di darat, anu pangrongkah nama perang di tapel wates Banten Batavia nyaeta di wewengkon Angke Tangerang. Perang ragot meh unggal poe, bangke patulayah di mana-mana, tapi lolobana mah bangke prajurit kumpeni anu disebut Walanda Hideung tea. Mitra kaum dangu, perang salila sataun can aya anu eleh jeung anu meunang. Ngan umumna mah prajurit Banten bisa ngadese pasukan kumpeni. Padahal pasukan kumpeni leuwih loba jeung leuwih tohaga pakarangna. Nenjo kayaan kitu, kumpeni ngusulkeun deui babadamian. Ari sababna salian ti loba prajuritna anu korban teh, kumpeni kudu ngaluarkeun waragad perang anu teu saeutik. Mangkaning anu kudu disanghareupan ku kumpeni teh lain Banten wungkul. Ayeuna mah usul kumpeni teh ditarima ku Sultan Ageng. Banten jeung kumpeni ngayakeun gencatan sanjata. Sultan Ageng narima kana eta usul dumasar kana pertimbangan. Karunya cenah ka rakyatna anu kahirupanana balangsak alatan perang. Tapi hanjakal, rapihna Banten jeung kumpeni teh ngan 12 tahun. Hubungan Sultan Ageng jeung kumpeni teh rengkeng deui. Ari sababna kumpeni ngayakeun rupa-rupa reka perdaya pikeun ngawasa Kasultanan Banten. Ngan ayeuna mah taktikna beda. Kumpeni mimiti ngajalankeun politik adu domba. Ayeuna mah salianti ngalawan kumpeni teh, Sultan Ageng oge kudu ngalawan pasukan Sultan Haji deui. Ari Sultan Haji teh putra Sultan Ageng anu digadangkeun baris jadi Sultan Banten. Sanajan Sultan Haji teh putra pituin Sultan Ageng, tapi watek jeung pasipatanana beda pisan jeung bapana. Sultan Haji mah resep curak-curak jeung sukan-sukan. Malah dina tingkah paripolah jeung campur gaulna oge, Sultan Haji mah leuwih deukeut ka bangsa Walanda tibatan jeung bangsana sorangan. Sikepna oge henteu kukuh pengkuh cara Sultan Ageng deui. Kaayaan sarupa kitu teh dipake kasempetan ku kumpeni pikeun ngajalankeun politik adu domba tea. Kumpeni ngadeuketan Sultan Haji, diwoi-woi rupa-rupa kasenangan lahir, malah diangsonan supaya baha kanu jadi kolotna nyaeta Sultan Ageng. Tarekah kumpeni teh hasil mitra. Akhirna Sultan Haji leuwih percaya ka kumpeni tibatan ka bapana sorangan. Lamun ayana naon, Sultan Haji sok ngajak badamina teh ka bangsa Walanda. Komo sanggeus Sultan Ageng eureun tina mancen ngurus pamarentahan sapopoe mah, eta pancen dipasrahkeun ka Sultan Haji. Sultan Ageng ukur nyekel urusan jero karaton di Karaton Tirtayasa. Ari Sultan Haji angger ngeratona di Keraton Surosowan. Ari Sultan Haji angger ngeratona di Keraton Surosowan. Puguh bae kumpeni teh beuki laluasa enggone ngajalankeun politik adu dombana tea. Mireungeuh kayaan kitu, Sultan Ageng kacida hanjeluna. Kumpeni teh musuh gerot Sultan Ageng malah bisa disebutkeun sagala kawijaksanaan pamarentahanana oge ditujulkeun pikeun yang hareupan kumpeni. Ari kuno jadi anak beut kalah diraketan. Diomongan mah diomongan kalah bosen anu ngomongan. Tibatan nurut kalah kangalawan kapunduk.
Nepi ka hiji mangsa mah Sultan Ageng beak kasabaranana. Pek mepek bala di Tirtayasa terus nyerang Sultan Haji di Surosowan. Maksudna tayalian pikeun ngawarah kanu jadi anak. Tapi Sultan Haji henteu surti manehna kalah ngalolos di Surosowan. Menta bantuan ka kumpeni di Batavia. Puguh we pikeun kumpeni mah asa mobok manggih gorowong. Da memang kitu kahayangna. Pamenta Sultan Haji di Tedunan. Derbae perang di Surosowan. Perang antara anak jeung bapa. Perang sadulur pasukan Banten anu satia ka Sultan Ageng ngalawan pasukan Banten anu satia ka Sultan Haji. Pasukan Sultan Ageng KDC sabab eleh loba ku pasukan Sultan Haji anu dibantuan ku pasukan kumpeni. Sultan Ageng jeung pasukanana ngalos-los ka leuweung Karanggan. Sultan Ageng dibarengan ku Pangeran Purbaya, adina Sultan Haji, jeung sabaraha kapetenganana seperti Syekh Yusuf, Pangeran Kidul jeung Pangeran Kulon. Di leuweung Karanggan, Sultan Ageng saparakanca terus ngayakeun perlawanan ka kumpeni, ngagunakeun taktik gerilya. Nya teu burung kariripuhan oge kumpeni teh tuluy bae nyieun siasat anyar. Kumpeni nita Sultan Haji sangkan nyuratan ka bapana. Eusi eta surat teh menta sangkan Sultan Ageng daek balik ka Surosowan. Dina eta surat ditetelakeun Sultan Haji ngajamin baris mere kabebasan jeung kamerdekaan ka Sultan Ageng. Sultan Ageng daek nohonan eta pamardi sabab percaya yen anakna moal jalir janji. Barang Sultan Ageng nepi ka Surosowan, harita keneh ditewak ku kumpeni. Terus dibawa ka Batavia sarta dipanjara di hiji benteng anu tohaga. Nepi ka wapatna di dinya. Jadi Sultan Ageng mah beunangna teh kureka perdaya kumpeni Walanda. Sultan Ageng wafat tina taun 1681. Sarta dimakamkeun di deukeut Masjid Agung Banten. Mitra rupina ieu carios mung sakieu nya. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosanana pamudah-mudahan tiasa patepang dangu deui. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.